cek jang ujer. Nyata acan. Kalanya mos wae geuning mang euy. Aneh lauk teh. Ukur ting ku cibek we. Da ari ngakan eupana mah geuningan teu daekeun. Cek Lendra bari naon campur heraneun. Cairan teh memang canemrang herang rupa-rupa sato kabireungeuh ti mimiti keuyeub tepi ka rupa-rupa lauk aya boh nu gede boh nu leutik ngan heranna jiga anu hare-hare teu daraekeun ka ngahakan eupan anu keur ngaruseup. Ari kitu Kang Dayat kumaha? Lendra ngaliuk kebelah ditu mireungeuh Jang Dayat anu keur nonggong nungguan jejer. Sarua geuningan. Ampun. Jeung urang sarua pisan ngakuna ahli moro. Aduh ampun. Montong boroning menang mencak lah. Nah. Dalah hayang anak bogo gemuni ampun aingna. Teu bisaeun geuning belegug. Cek ujer moyokan. Naon sia teh? Ngeceplek wae. Sok kumaneh buktikeun. Yen maneh jago nguseup. Cek Jang Dayat teu suka diomongkeun kitu ku si ujer. Apan geus babagi tugas. Uing mah purah meleumna dulu. Temal ujer. Meleum muntah uing mah. Ngaranna ge da meleum mah. Nya saterusna ge meleum we bagian ngadalahar. Nah ampun. Geus tong parasea. Tuh lauk abring-abringan lebar. Omong Lendra mireungeuh lauk ngajauhan. Ya hayu atuh. Hayu urang pinah di dieu mah geus camal euy. Da laukna sieuneun ku si Dayat, cek si ujer. Kumaha mun di tengah pulo? Jigana di ditu mah loba laukna caina jigana ge iuh euy geunaheun, cek Lendra harita ngomong ka barudak. Boh Jang Dayat, boh Jang ujer ukur ting harulang. Ayo atuh pinah ke tengah pulo. Naon mung ah? Mung resep di dieu aing ah. Mung ah di ditu mah aya. Naon si teh gandeng? Ujer nyarek Jang Dayat nyarita kepepanjangan nyaritana. Aya naon Lendra? Ujer? Lendra mah malah beuki tambah penasaran wae. Eueuh nanaon? Bejakeun eueuh nanaon? Lendra, aman saja jeung aku mah. Mun eueuh nanaon mah hayu atuh urang pindah ka ditu nguseupna euy. Naon? Mung ah. Lendra neuteub seukeut. Da sieun. Ari sieun mah hayu atuh urang baralik. Keun weh dengan sangumah. Kumaha engke? Cek Lendra tu geunah sababaturna nyarita AAUU teu pararuguh. Cik gue ketang baralik. Keun uing rek nguseup sorangan di dieu. Tuh rek mentas mah kaditu ka pelebah pulo, cek Lendra keukeuh nyarita kitu teh bari langsung ngancrubkeun beungeut cai karanca.
Hei, hei, ampun. Hei, Jang Lendra. Ulah luluasan. Ih, ampun maneh mah. Ujer ngajorowok ngomong bangun anu hariwang pisan. Ngan kusabab Lendra geus ancrub. Atuh boh ujer boh Jang Dayat pipilueun. Milu ancrub duanana nyusul Lendra anu geus leumpang dina ranca anu jerona sacangkeng. Uing milu uing. Uing milu ini teka tengah pulau. Tapi sieun euy. Leuwih sieun deui ditinggalkeun di dia sorangan uing mah. Ceuk Jang Dayat kusabab awakna busekel pendek. Atuh da manehna mah cai ranca anu sakitu jerona teh pasti titeuleum meureun. Basa nu tiluan cing alancrub ge karanca teh uing oge. Sieun 3 jebur, sieun empo batur. Cek si Dayat harita. Ari Jang Lendra, aya kudu dengan teuing nah ampun. Nah urang mana kitu tadina Jang? Cek ujer bari milihan tincakeun. Ulah kanu rada jero meureun tujuan mah. Ayeuna mah leumpang teh kudu hati-hati. Tujuan Lendra teh kitu maksudna mah. Uing mah pituin urang lelea Indramayu. Sisieun Cimanuk tema Lendra. Paingan nyalentong ge rada tegeug. Nah, paingan sok rada jiga nu heuras kitu, Cek ujer. Cimanuk mah dek iraha ge nguseup eueuh pantrangan. Nah. Lakar daek we di Cimanuk mah. Urarasaan mah ngadenge uing teh kitu di Cimanuk mah. Nya sarua atuh. Di dieu ge eueuh pantrangan. An bae ngomongna ulah sompral. Ulah ganggu kana pepelakan, ulah ganggu mun aya satu aneh. Pokona ulah sembarangan. Nganiaya satu anu aya di dieu. Cek Lendra. Ongko eueuh pantrangan tapi loba nu dipahing. Cek Lendra harita ngomong kasih Dayat. Bari nyekel jujukutan sabab awakna rek tikusruk. Ih, di bejaan teh tuh percaya. Teu percaya aing mah. Menikah bina-bina teuing, cek si Dayat. Nya percaya. Engke di mana uing lauk, di mana uing menang lauk. Hampal segede bitis moal geruh kasasaha. Anggap we teu manggihana naonnya. Cek Lendra. Sabot keur saleuseurian kitu teu gugur teu angin kadenge sora guludug. Jiga rek pihujaneun padahal langit keur bengeras. Nah da eueuh pihujaneun nya. Ceuk Jang Dayat. Ujar mah teu nyaritakna naon. Ayu geuwat ka sisi. Urang ka sisi pulo bisi nya aya pihujaneun euy. Ceuk Lendra gura giru murus sisi pulo.
Baturna anu dua mah ngahunted keneh ngan basa malika tukang palebah daratan geus rada jauh ditinggalkeun mun mah rek hanjat nya kudu hanjat ka sisi pulo tea lain balik deui ka tempat asal. Tiruanana geus haranjat ka sisi pulo leutik anu aya di tengah ranca barang hanyat ujug-ujug maralak meuni gede pisan malah dibarung ku angin di limbungan sagala rupa. Ampun teuing nah urang balalik aing mah. Nah, baralik ka ditu euy. Hayu urang baralik. Ujer mah geus rek turun deui kana beungeut cai. Deludeng terus hanyat deui ka pulo ngan bae Lendra merod. Ulah waka atuh. Naha. Ih, ampun, entong cicing di dieu. Bisi aya angin di limbungan. Leuwih badag. Ai, ampun badag. Cek Ujer geus teu sabar hayang jurut turun deui kana cai. Alah. Itu aya awewe jiga keur menta tulung. Cek Lendra nunjuk ka jauhna. Nyaeta nunjuk ka daratan pulo beh tengah. Boh Ujer, boh Jang Dayat. Sasat ngabelel-belelkeun panon hayang sidik. Gawaskeun ka tempat jauh. Tapi pan hujan menisak kitu badagna. Panon ge tepikeun ka peurih mun diteruskeun molotot mah. Ayu. Ampun balik ah. Wah nanaon. Cek Ujer harita. Ih, sidik itu aya awewe. Itu gugupai pisan menta tulung. Karunya atuh urang tulungan heula kali itu. Cek Lendra. Tapi sora gelap beuki dordar. Malah ayeuna mah langit ge angkeb. Leuweung geledegan anu perenahna aya di tengah pulo geus poek kaasup ku halimun. Tapi ari Lendra mah kalah kaarek muruk ka jero leuweung. Da cenah itu aya awewe menta tulung. Karunya Jer. Karunya bisi itu awewe minta tulung bisi kalangsuk ka tengah leuweung. Kumaha mau direwog sato galak Cek Lendra harita ngomong ka Ujer. Lendra muruk rungkun jemet ninggalkeun baturna anu duaan tapi aneh. Ari disampeurkeun mah eta awewe teh euweuh. Teuing lumpat ka palebah mana. Sabot gitu hujan kalaka beuki badag jeung angin beuki nambahan lalimbungan. Ari sanggeus nyaho awewe anu rek ditulungkanana euweuh mah atuh Lendra teh ngajauhan eta tempat tur muru sisi ranca deui. Baturna anu duaan nyaho geus indit ka mana. Da geuning teu kasampak kusabab teu manggihan baturna. Atuh Lendra tuturubun ka sisi ranca. Muntasan ranca muru deui ka tebeh ditu.